pindahkeun perasaan urang ti syariat kana hakikat eta lain mindahkeun memeh dahar supaya nyaho mah nyaho geus langit bisa nu Allah bumi nu Allah ayuran atuh urang nu Allah gerak urang gerak Allah tapi ketika aya naon urang ngaku urang teh aya jel aya nu Allah urang da wadu eueuh sebab tadi da eueuh kuari aya engke eueuh deui berarti aya urang aya lalagaan nu aya asli bantu Allah tapi tetep urang ngaku ngageserkeun pengakuan urang ti eueuh ka aya ti aya ka eueuh supaya ngageser eueuh urang teh nu aya bangan Allah ja Allah mah Rabbul Alamin ti eueuh ka aya ku Allah ti aya diurus ku Allah engke aya dieueuhkeun ku Allah dia atuh naon hartina urang nu aya aslina mah Allah geserkeun urang tina rasa aya ka eueuh nu aya aslina mah Allah eta kan ngageserkeun ku kitu lain samarangan lain samarangan eta ngageserkeun ku kitu teh tah kuari mah lantaran ditapakuran wae kabeh oh doa Allah urang teh ya make syariat zahirna hakikatna mah urang teh geus ka Allah ketika urang lempang syariatna kadeuleu nama zahirna urang padahal mah nu ngalempangkeun Allah sebab Allah al-muharrik wal musakkin wal mudabbir